Nah guys, nama urang nyambung pacul anu ieu tah ieu cenah yang dipasambung ciga anu tila joskeun ieu sesana urang jieun kored tah anu ieu mah da alus alungkeun lah kadinya hayang disipu hungkul eta mah cenah dataina urang sambungkeun ieu beusina mung sadia urang tadi. Polana teh sapertikeun kieu ngarah kuat pokona namanya turutan kumaraneh bisa nurutan mah tah panjang nama sekitaran 24 cm dari leher alias tina beuheungna urang keureut langsung di dieu tah keureut nama sapertikeun kieu. Ayeuna urang langsung di dieu keureut polana nu tadi teh ieu beusi urut nama urang manfaatkeun jieun kored soalna ieu teh alus bahanna euy ku urang geus dicek alus baja ieu mah jeung alus pisan pokona mah dibanding-banding jeung nu sajian oge alus kena tina nu kieu guys jieun kored mah pokona mah soalna ieu seukeutna ge mantap pisan ieu jiga susu kieu nya tuh jiga kutang tapi dah ieu mah lain ngahaja urang mah kitu memang kieu sih polana hampura eta mah heureuy nya tapi teu naon lah nu penting ayeuna urang lanjutkeun wae sapertikeun biasa tah ayeuna urang potong sing nepikeun ka sapat tah sing kieu lah nya eta saeutik nyempil urang keureut lah saeutik tah ieu tah urang piceun heula. Ayeuna lamun geus mah lanjut kana si koredna teh ieu urang keureut sapertikeun kieu nya tah duanana ieu keur awakna hungkul euy keur buntutna cenah mana geus buntutna mah geus sadia urang nya geus nyadiakeun tina beusi biasa tah ieu urang elas sapertikeun kieu urang sambungkeun tah ieu mah urang dina nyieun koredna teh dielas sapertikeun kieu nya dah hese pan tadi polana kitu nya eueuh pibuntuteunana tapi teu naon lah nu penting mah alus. Selanjutna ayeuna maju kana paculna tah urang elas sapertikeun biasa nya sapertikeun kieu sing anggeus we lah sing tukang hareupna ge las kabehanana nya sing rata lah tah sapertikeun kieu. Ayeuna lamun geus mah urang langsung maju ke pembakaran urang beuleum heura urang beuleum nya maksud teh sapertikeun ayeuna kieu. Tah lamun geus asak mah ayeuna urang pek-prek pokona mah urut lasanana teh sing nepikeun ka ngahiji pisan. Soalna lamun teu dipek-prek mah euy rakal coplok urang mah yakin nu geus-geus oge tah. Jadi kudu sing pageuh we pokona mah nya tukang hareup ge pek-prek sing ngahiji pokona mah sing rata pisan mun bisa mah ya papan geuningannya menang nyugut tah kitu mun bisa eta oge kitu. Tah jadi kekuranganna teh kitu euy menang nyambung teh bisa coplok lamun kurang hade meupeunna tah ayeuna bagian hareupna oge urang geber sapertikeun kieu lah pokona mah sing lancap kitunya ngarah engke dina nyalaipna oge teu pati ripuh euy soalna lamun kandel mah lila kitunya karunya di gurina euy panas ngegret mah engko hamur di batuna jadi sapertikeun kieu mah ngabantu tah ngarah teu pati kanal teuing kitu oge bakal madep we hasilna oge lamun di kieu heula mah tanya. Next lah selanjutna ayeuna urang lanjut ka si jagur tah si jagur bagian si jagureun euy sing ngaratakeun pisan si ieu mah tah soalna ieu urang nya bakal hayang dihadekeun pisan pokona mah dimadepkeun pisan pokona mah sing ganteng kalem geuningan nya ayeuna berebet ku si eta cenah hayang lila ayeuna teh si jagur main naon tampil di videona oke cik urang teh maneh siga jelema wae hayang lila tapi teu naon lah da isi ieu kieu oge ngabantu nya ka urang tah ieu keur ngaratakeunana. Next ayeuna urang naon urang lempengkeun gigirna nya soalna ieu ulah hempikeun karabig soalna moal ganteng ka dituna nya ayeuna urang bolak-balik kenca katuhu ge urang sabetan sing sapertikeun kieu ayeuna selanjutna urang lanjut kana naon cik pamolesan oke maning apa geuningan teh ayeuna urang poles heula hareupna tukang hareup lah pokona mah sing lancap sing keren cik urang ge si kamari cing siga arit huntuna bae da ieu mah bakal kuat kana batu ge engke lah tah ayeuna can beresnya ieu urang poles euy pola bah urut lasana oge urang rapihan deui soalna naon cing soalna ngarah leuwih licin kitu nya kelebihanna teh cenah mah ngambung timbang mah jadi nyambung timbang mah jadi keren cenah ieu teh rata pisan euy urang teh diusahakeun eta oge kitu nya ngarah ke maraneh puas gitu tah ieu info penting guys keur maraneh saeutik menyelang nya bercerita soalna pan ieu urang kontenna seputar pandai besi nya kitu seputar pandai besi kitu maraneh mun nanyakeun seputar eta we pasti bakal dijawab ku urang di dieu tapi loba nu naranyakeun ka urang teh seputar FB Pro atawa naon Facebook profesional tah kurang bakal dijawab sih gitu urang menyediakan bagi maraneh nu rek nanya tentang trik kumaha caranya hayang FYP carana hayang dimonet carana hayang gajihan tah hanya sebatas trik oge cara mah kurang dibejaan tapi di akun sebelah tah anu ieu tah euy tah anu di luhur tah ieu akun urang anu ngaranna Aisar Halipo pokona mah di ditu we pantau urang moal poe bakal mere tips-tips ka maraneh pokona bolah pohonya tuturkeun kitu sabelum teu dituturkeun mah atuh urang oge bakal teu sumanget ka dituna tah bisi erek eta oge tapi teu naon lah moal oge pokona mah fokus di dieu nu resep pacul resep bedog resep korea resep sagala rupa mah sok we fokus dina konten ieu sok urang ke di bejaan amun aya waktu oge karliriknya da sabal soalna nu ngomen jeung ngalaik nu ngainbox teh geuningan loba tah yeuna urang lanjut kana proses nyipuh sapertikeun biasanya lah singkat cerita eta mah nyelang heula saeutik teu naon enak urang sipuh tah sapertikeun kieu ieu teu lila teuing ge bae teu naon lah nu penting ayeuna jos da eta mah beusina keras ayeuna urang bersihan heula lamun geus dibersihan sapertikeun kieu mah ayeuna
Pokona mah sing herang pisan, sing leuwih, sing leueur soalna karunya ieu nu meuli pacul teh, anu nyambung pacul teh da mayar ka urangna kitu. Urang hoream mengecewakannya, urang hoream ngadahar duit buta, tapi kudu kapake kumanehanana kitu tah. Hasil akhirna ayeuna urang sepil nya, alias meureunnan urang temtokeun ka maraneh kitu bisa yang hasil akhirna mah tah ieu geus, tah ieu korena teh ya hampura korena mah teu di video ku urang soalna tadi teh bisa dilatih ieu videona sabab dilatih bakal bosen maneh. Tah ieu nu bogana euy si Iteung euy, nuhun lah maneh teu geus ka dieu nya tah.